Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kempel dina acara dinten ieu. Hadirin anu dupi kahormat ku simkuring, Bapak Kepala Sakola, Bapak Ibu guru anu dupi kahormat sareng rerencangan simkuring anu dupi kacinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan meriahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang periogi kauninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pagorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Mata ku kituna, urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kemerdekaan Indonesia. Contona, ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyin prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato tim sikuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.